Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Bapak dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 5, pangajaran kalima nyaeta bangsa Indonesia. Materi ajarna ngaregepkeun kawin. Mangga anu teu acan subscribe, di-subscribe heula. Hatur nuhun. Ieu dihandap aya rumpa kakawih. Geura pek ku hideuk dangukeun sing regep cara ngawihkeunana. Indonesia gemah hipah roh jinawi, alam endah hejo lembok sugi mugi, subur tutubuhan benghar pepelakan, daun hejo ngempo karahan dan lemah cair, kakayun tumbuh subur pajangkung jangkung, petetan ngawujud di rumpa gulung gulung, piraku rek rela, piraku rek tega, alam nu nemplo hejo inarengan ngaranggangan teu kariksa. Tutuwuhan nutup elat bandawasa, tatangkalan nutup gunung ngambah remang, peryoga dijaga, diraksa diriksa, kakayun manfaat sumber kahirupan bangsa, mana tanah ngoblok nungtun gibir ketir, bahaya gunung uruk pada taran banjir, rampak pada toko ramata sosoro, ngagarap tanah ngeblak di pelakan latanggalan eyong emtoh. Sawajarna putra bangsa nu merdeka, di padesan pasiringan jeung di kota, andon gotong royong lakon silih rojong, rampak ngahejokeun tanah ngeblak di mana-mana, ikhwan rame gawe pada moho dolog, belakan tong kalarung unggah tanah ngoblok,
Pancen pek tulis ku hideep dina buku pancena. Anu kahiji kumaha kaayaan alam teh, anu kadua kumaha kaayaan pepelakan jeung tutuwuhan di Indonesia, anu katilu naon anu ngawujud sirung pagulung-gulung teh, anu kaopat alas bandawasa teh katutupan naon, anu kalima ari tatangkalan nutup naon deui, anu kagenep naon mangpaat kakayon keur kahirupan bangsa, anu katujuh bakal kumaha mun tanah diantepkeun sina ngeblak, anu kadalapan kudu kumaha urang dina ngagarap tanah teh, anu kasalapan bakal kumaha tatangkalan teh teu diriksa, anu kasapuluh ciri naon daun hejo ngemploh teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.